aya jelema bodoh ieu mah hese kanu bodoh mah hese bae heueuan ge ente kunaon betah mau bodoh tuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid bae geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka waduh ieu kan kudu disalametkeun cekeun lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge sebab can orang ngadenge bulan ragag ka sumur ka karakuari gegeraan bae nyana langsung ka imah ketrok palawang cak pamajikan aya naon ka bulan raga ka sumur coba ka dia tambang nu bener ka heuh nyana nyokot tambang panjang terus tungtungna digagaetan gitu tah dibawa ku nyana ka sumur pamajikan milu mana ka tuh jija bener cak pamajikan jauh teh bulan masyaallah cak nyana teh bulan ragag aju ku kakak digaet cakna digaet ku jono tambang dikahandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cakna aduh kak mangkaning bulan mah gede cenah eta berat atuh berat aju kuduaan tuh duaan jeung pamajikanna 1 2 boto bro berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kebelan benang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang dulu kaluhur alhamdulillah kaluhur bener alhamdulillah berhasil belum teh coba eta si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae aju nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak hadena aya kakak lamun kakak atuh bulan terus-terusan di sumur itu kakak teh ajak janapan kakak mah sekda aduh teu bareres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tamah diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikan pena laut dijadikan mangsi jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi nyipatan ka boga urang sarwiti anggeus-anggeus urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak masyaallah kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap berjalan tak berkaki jurig damaja pokoknya moal beak itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti tapi ulah ditekadkan bahwa Gusti di luhur ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya nah Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad oleh-olehna salat maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadilah 5 maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin salat adalah naikna munggahna mukminin ketika urang hayang ka Allah make praktek wudu teu meunang sambarangan teu wudu teu bisa wuduna make cara khusus setelah wudu malah aya wudu zahir aya wudu batin langsung urang menghadap ka Baitullah mun di urang di dieu ngiblat kulon mantepkeun hate kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate
jabatan tunda heula di luaran urang kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luaran urang harta tunda di luaran urang sakabeh kegiatan tunda di luaran urang sebab urang hendak menghadap ka malikal mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir seakan eueuh nanaon iwal ti Gusti Allah mulai urang usolli Allahu akbar ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah keagungan naon eleh ku keagungan Allah ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah Masya Allah karim tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha insyaallah kemun panjang umur mi'raj hari carana kumaha nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana aya cara sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan isuk pagi tuh ketika roh keluar baja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirupkeun ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang kuncina aya di kolbu urang tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun ulah ditinggalkeun salat satungtung normal di diri urang akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang urang kuari neangan cacaang urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah
ومنهم ما بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak, terutama ka papasekta numantak kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur, selama ngajabatna mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasykhin wa ya ghawthal mustaghithin
إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.